finishing lah sering ngaherangkeun dari melitur dan juga rek hujan ieu teh duh kudu diiuhkeun jama-jama acan. Wah, Waalaikumsalam. Dah, kebenaran oi. Beneran naon atuh? Ieu pan rek hujan. Meja urang ke basuh. Terus naon urusanan lajeng urang? Mantuan maneh ka dieu tuh. Tah ieu ge wahana pantu geus kari melitur. Hooh. Mun kahujanan teh bangga deui. Iya teh. Heeh. Lain anu kieu payuh ka duit di bah. Nah, geuning teh seni tah. Nah, maya caropong kieu payuh ka duit. Tah ieu teh seni na. Karnawi Copong kararitu nya. buat teu seni na ieu teh. Juga urang nu kieu teh payuh ka duit. Karena usaha batur teh sia. Nah, hina. Sudah orang ngeboga ge kalah di beuleuman nu kararieu mah. Nah, iya mubah. Ieu teh bahan ngukumpul bahan saya aya kan jadi seni. Urang mah dibencaran ku babege ieu mah dijieun suluh. Promosikeun kumaha bisa anu butuheun nu hayangeun. Heeh. Kieu geus dipelitur mah alus herang. Sudah loba nu harayangeun mah. Ngan teu bukan duit. Duitna nu eueuh. Nya atuh bet Dari harga mah nu kieu mah kumaha ge ceuk karesep we. Oh, heeh. Anu kieu mah tah modal maneh. Heeh. Da eueuh jiwa senian. Heeh. Sing loba duit ge. Heeh. Ai teu resep mah moal wani. Mawani. Mun ngajual anu kieu mah ngajual resep Tapi ngajual. bah nu kieu biasa aya pemasaran ka mana gitu. Aya kadang-kadang pasaran mah ayana di masjid. Di Bitung. Aya nu disurung, Oh, pasaran terus? mah anu digotong. Kata beren TPU tempat pemakaman umum heeh. Awan Cibitung urangnya. Masarkeun mah nu kieu mah kan aya nu mah geus canggih atuh. Heeh. Langsung kana dunia maya. Sok ku budak Diposting beren langsungnya. postingkeun jadi mun pesen teh langsung Oh, dianterkeun. kaditu. Heeh. Oh, biasa make ongkir. Make atuh. Sanaon hargana nu kieu ieu model? Kapan cek urang ge aya harga nu kieu mah teu pugu. Kapan ku hayang pugu hayang apal geuning? Maneh resep henteu. Kapan henteu? Aya henteu montong nanyakeun harga. Kan bisa aya nu resepkeun hargana sanaon? Saha nu resepkeun anak sok sing ngomong ka urang. Heeh, babaturan kayak bisa anu butuheun gitu. Babaturan manehna sok sina ka dieu. Heeh, Ulah wani ngomong tukangon. heeh. Kudu hareupeun Hareupeun ka dieu. Heeh. Butuh mah. Heeh. Tah ka maneh moal waras. Da belebuk keneh teh meureun mah. Acan atuh. Oh, acan. Muga teh hujan nu anteu. Sisikeun bantuan. Ah, heula gampang ngisikeun nu kieu mah. Terus rek naon? Urusu urang teh baek neangan kokolot. Dengan kokolot pan aing ge kolot. Atuh da model abah mah kolot bebegog. Kolot bebegog model abah mah. Asa teu percaya urang mah. Merek naon sih anu dengan kokolot? Urang resep ka awewe bah, duh. Hah? Resep ka awewe, tapi ituna jiga nu embungeun ning, disepelekeun wae ka urang teh. Ti rahasia resep ka awewe. Hah? Apan biasana ge resep ka lalaki sia mah. Amit-amit teh. Budaan teh naon? Wah, si abah mah ngerekon pisan. Urang ge normal resep ka awewe. Kan biasana mah ka lalaki sok kabring-abringan we jeung si Redi sia teh. Oh, si Redi ge sarua resepkeun ka awewe si Redi ge. Nah, bener-bener teh ngece. Ngaranna heueuh ba urang teh resep ka awewe. Heeh, terus kumaha? Heueuh neangan kokolot ami supaya ieu teh ngudag ka urang teh ning. Pupuheun. Rek diteluh ku sia. Dituluh mah titah paeh, titah bogoheun. Di kumaha tuh? Di jampean kitu nu disyariatan. Dipelet. Heeh, tah eta. Dasar wae melet oge teh teu meunang. Oh henteu. Betul meunang. Hukumna teu meunang. Heeh. Gitu. Bulat pelet mah jalma embungeun jadi daekeun. Heeh. Jadi ulahnya Ulah. Aing ge lain teu boga ilmu kararitu mah. boga tapi nya. Bet boga tuh. Atuh sok cang ajaran ai boga mah. Aing teh geus janji tadi nu moal nurunkeun ilmu kararitu. Kapan urang keur KPP dia bah atau daripada neangan nu sejen ka mana? Sah deui ngaranna?
Rica ngaranana teh. Cicak, Rica. cicak di dinding. Rica. Rica. Cicak. Rica. Jadi kok mana? Yo iya dit, tarimah lah kurang. Oh, sok terima Nah, hitungan lamun geus berhasil kade ulah poho. Ulah bebejati aing eta Wah, kade tenang. kebarudak. Jik, geus hafalin. Apal. Jampe nabi apa? Yang jauh Bari, kan. geus kasep kurang. Oh pira aku budak ngora atuh teu cerdas. Oh, intelektual lagi. Memorina lega keneh. Oh, 48 giga memorina ge. Betul. Ya bantuan heula gotong ya. Sok atuh. Hujan manten. Nah, ya. Nu ieu. Jadi, Oh, hageus. jadi. Tinggal melitur meureun ieu teh nya, Bang. Ya. Kita mah herang mah alus ka Gua cida. halus serang mah. Gas, dik. Ieu Bang atuh nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya panaing tah keur meuli plitur keur duit teh dah. Zaman sakieu mah pagawean gahara rese nih duh. Zaman ayeuna mah Kang nguruskeun pagawean mah mengarah dibejakeun mah teuing mantapna serba bingung nih. Nya pan ayeuna mah ka kota hese, ayeuna harian di lembur angot da eueuh pagawean dagenan. Aya sok ka mana ya? Nah, aya we di lembur paneuh sepi order ayeuna mah Kang. Oh, Dari ieu warung ka mana tuh nya? Kayak ngopi teh. keur ieu ka Ciamis, keur nyaba keur nganjang cenah. Ieu teh. Heeh, mentak tutup sabaraha poe ge. Berarti ramang kan nya. Silasi teh lili. Aduh, sia aya geus kitu tah nanaon teh. Hayang tikus loh. Hah? Nungguan tukang warung tapi teu daek datang. Teh ka Ciamis. Lain eta motor itu mah tanggah kitu sih. Kumaha sih tah sing bener-bener. Kieu mah eueuh standaran. Motor make standar. Oh. Apaan teh aya zaman ayeuna nya motor ka itu pisan. Rupa-rupa pisan. Moan. Standaran sudah. Eks ngopi nya Hah? aja. Heeh, ning warungna kala tutup. Tutup eueuh keur pre. Udah sabar nungguan ya. Ya ka beneran uang ka di araya di dari ya. Iya iya. Penempuan si Neng Rica ka warung euy. Hah? Neng Rica. Di desa. Can atuh henteu. Oh, Asal Oh, di tadi tempo. jasa nempo. Kumaha Ya, kitu? ayeuna deh. si kapan orang resep ka manehna nih. Kasih neng. Heeh. Kalau yang cerita. Ayo, cicing sing pupunan ngobrol kumaha bi ya. Resep da dia. Resep. Nya anda teh. Ya serius dia. Anjing cerita. Masa atuh bi mau gedaekeun kamu. Geuning ngahina lah. Nah, sok terlalu merajaman sakieu budak sakitu geulis hayang di dinya asa Oh, iya. teu inget tuh. Saya percaya. Nah, aing mah Moal ge daekeun atuh. Daekeun ku urang ya mah. mikir kedua kali budak nage nempo ka di dinya atuh. Gusti teuing kitu geulis aya dipikir hayang kuliah batur ge nanti tarola. Ya, abang mun teu kanya budak ulah disebut si Karnawi. Ah benar eta. Adalah serikeun. Masuk percaya aing Wani. Memeh di dinya ge batur ge nu marawa mobil nu marawa motor datang ditolak anggot di dinya motor dia sakanarkeun kitu. Kalau rupa gua, saya lamun aya mah tek dibuktikan ku urang. Oh. Di mana-mana ge nu geulis mah ancan nu butut. Cuk saha Heeh, sarua nu kasep ge ancan nu butut. ya anu kaset jeung nu butut teh kudu ningali heula situasi jeung kondisi. Nah. Butut ge aya butut tina naonna, Nya. kasep tina kasep naonna. Da we zaman ayeuna mah lain bae tina Gitu, butut. Wi. Penampilan, Tah. minimal motor waras satu iris standar budak lagi can kudu daekeun. Iya, atuh da motor kieu ge nan. Ieu kan. Aduh, ampun, aring kabayang ya. Lamun daekeun budakna, ek dibawana motor kieu kudu dibonceng, narek ikhlas nya teh budakna. Tuh. Nah, Iya, kasih neng dah saya. Tutup pugo. Pan teu aya nih nuju ka Ciamis, nu gaduh warungna. iya genan ya ngaropi neng teh Nya. araya. Ugo. Tuh, aya tuh kumaha sih maneh? Cenah tadi bener heueuh aya ka wani, cenah cing sok kirek. Lah, Tadi pas ada panjang apa sok kumaha? Buru, Sok kumaha?
Cing, kumaha? Sok. Guru wanita. Urang Cenah ngabuktikeun. Bang aya tiluan, urang bener teh di dinya Saksinya. Oke, cang dibuktikan tenang, cicing butuh proses. Menuju ke mananya? Nuju ka Ciamis neng teh aya. Oh, Pohon tuh Balanja neng. Mohon. Cing sok. Aisyah teh naon? Aduh. Sana kita tual-tual tuh Kumaha di pugu. neng? Naon, Neng? Kumaha, Neng? Kumaha di neng? Pelecehan tuh tual-tual tuh pugu. Dasar oon. Noel sana neng. Oh, tadi dinya. Aduh, si Karnawi. Bogoheun neng teh. Heeh, Bohong tuh gitu oge atuh, Pak. Oh, teu waniun. Pelecehan. Teu waniun ngomong. Waniun ya. Boga wani. Isin atuh, Pak. Ih, seueur batur di total pugu. Nya kan wae lah. Heeh. Ya tadi Kayak- kita ngobrol neng, jadi ngobrol ke neng gitu. Iya. Nih, resepkeun ka Heeh, resep cenah neng. gitu. Ai sugan teh moal kitu. Tapi kan resep getong tual-tual atuh, Pak. Bener. Mending kena ngobrol langsung nya Nah, neng ya. eta daripada tual-tual tuh pugu. Nya. Jujurnya, mending kena jujur. Iya. Tolak jeung henteu-henteunya. Nya bener dulu gitu. Karnawi dasar aduh ampun. budak Geus kan gitu kayak atuh. neng. Parah. Cong di obrolan lah. Obrolan Nya. neng. Heeh. Obrolan we, Pak. Ya, Oh, kan oh. ku sadarea perlu mun ditampilin. Neng gitu engke. Nah, jeung. Ini ada memang kesopan sih tual-tual gitu mah gitu. Gitu. Mangga ah, Pak. Oh, Neng atuh. kan Nuhun ya, Pak. kan di obrolan neng kan. Si Karnawi sok aya we. Lain ngabuktikeun kitu teh nya. Tapi dah atuh aya di kitu merenang ngudag baik cek mah tadi yang lamun teh eta cenah ngudag. Atuh da di tuel kitu. Buktina kapan awal kasih tahu. Salah nyorekan. Budak kitu Ceritanya wel naon? jujur. Kesopan tuh dong kok ada kitu mah cek sadarea ge. Aduh, motor urang tinggalon. Nah isian naonan Karnawi. Percayanya ngomong tah. Kayak kumaha mana ge? Kapan baru kan bisa kata percaya mantap muda, kapan tak muda? Aduh, Atunya heuh aing dicawa. Nah, wiri cawa yang naonna di. bujur nah. Atunya. Itu baik itu mah tuh. Yo, iya. Ya. Lamun bener mana hayang haresep ke budak itu. Ulah kitu carana. Ulah tual toel. Nya, bener. Bener buktina kapan teu nya? Teu sukaeun ngobrol ka Cing, lamun eta kadituna laporan asup pelecehan. Didinya nu salah. Ya, mending keneh ngomong terus terang. Ditolak, meureun diterima. Nah, cing urang rek nanya ka maneh. Ari eta ilmu di mana dibere kitu pang bisa kitu. Menang ti si Abah. Abah. Laki baru nol. Hah? Ngajokan di dinya dah. Kayak ngantuin ku dah. Aki-aki saking ngalojokeun we ka urang. Siapa percaya we ka si Abah. Aduh, ampun teuing, aing mah percaya. Mimpi cilakaeun. Coba mangkaning geus meren. Benang ka olong. Aki-aki ngalojokeun ka aing teh unggal-unggal oge. Jantungan aing Karnawi. Tuh syukurlah bongan ngalojokeun we ka urang. Ih, Kena boga motor tarabas ya teh. aneh sudah aing kalau ngalojokeun deui Buat wae. gauk. Ngalojokeun kumaha aing? Beuka diekeun balikeun duit urang. Ke heula, ke duit kumaha? Duit nu geus kaabahkeun beuka diekeun. Ari kitu Kapan teu mempan ieu wadul Abah mah? kemempan kumaha? Teu bogoheun awewena. Ke heula Karnawi. Keula kumahana? Tapi eta kejadianana kumaha eta? Geus panggih maneh. Geus papanggih di warung Heeh. urang teh. Heeh. Cek Abah teh tuluy dicabak, bisa along udag heuh. Ngudag? Diudag. Apaan tak berhasil? berhasil diudag. Heeh. Da teu bogoheun. Ngahasa nu janji aing bakal bogoheun. Kitu janjina kumaha? Da aing mah teu nyebut bakal bogoheun. Janjina kumaha tuh? Awewe eta pasti ngudag cek urang Aduh. teh.
kalau deui wae. kurang 50 deui. Atuh ka dieu kan mah teu numpang nih. Apaan ngudag? Oh, tapi iya tuh. Nya ngudagnya. Heeh. Ngudag berhasil. Kurang berarti nih. Bersalah mana? Karena aku bohong kalau aku bohong.